Mohon siap. Mangga langsung wae. Mangga langsung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai sih Bu. Sampai sibuk. Kumaha Sampai darahna sibuk. geus kasep. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan urang sadayana salawasna aya dina kaayaan sehat walafiatnya. Najan urang aya dina mangsa sasalad tapi wayahna kudu langkung sumanget. Cenah ceuk gosip urang teh kedap deui bade tatap muka PTMT nya najan pertemuan tatap muka terbatas tapi mudah-mudahan urang sadaya tiasa langkung sumanget deui tiasa pendak sareng rerencangan diajar di sakolahnya ningali lapang anu warna-warni nama geus warna-warni lapanganna pokona mah mudah-mudahan urang tambah semangat nya ngadangu berita dari PTMT mudah-mudahan itu hoax ya mudah-mudahan. Amin. Tetap semangat. Amin. Semangat Ibu. Coba Ibu cek lah semangat nanya. Green School. Semangat, alhamdulillah. Aduh lupa. Kamana sok kayak love day. Kudu semangat atuh. Semangat luar biasa. Yo, hiji dua tilu Green School. Semangat. Luar biasa. Masih kene aya anu malaweung ieu Hasna, Bella, masih kamarana atuh ieu. Dieu nya kedah semangatnya ulah saukur diucap tapi kudu bari jeung dihatean. Sagala ge lamun teu bareng jeung hate moal karasa ya. Jadi harus sama hati ya. Oke, satu acana sepados pembelajaran urang langkung barokah, urang ngadoa heula nya sok dipimpin ku KM Ojan, mangga kasep. Baik Ibu. Satu acan urang diajar, urang ngadua sasarengan, ngadua di kawitan. Rengse, haturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya dinten ayeuna urang tiasa patepang deui sareng Ibu dina lawungan anu kasabaraha kali ieu ya. Alhamdulillah masih kena dina kaayaan sehat. Sateasana cik Ibu urang tingali heula aya nu teu sumping. Aya nu teu hadir dinten ayeuna. Alhamdulillah hadir kabeh Bu. Alhamdulillah. Wih, mantap berarti dinten ieu sadayana sumanget diajar ya alhamdulillah. Suanten Ibu jelas henteu? Jelas Ibu. Jelas Ibu. Jelas Bu. Bisi tarik teuing nya, bisi tarik teuing nyarios ya. Takutnya bisa aya nu katorekan telinganya mendengar suara Ibu. Si menggelegar teuing saking semangat. Oke. Saparantosna tadi urang absen tos ngadoa cik urang Ibu bade naros heula kamari satu acana urang diajar naon? Wawancara Ibu. Ini ingat? Wawancaranya wawancara naon? Wawancara ke pedagang Ibu. Struktur wawancara Bu. Struktur wawancara Bu. Struktur wawancara. Nu iraha eta? Jenis-jenis tuh anu karek diajar mah ingat kenehnya ido jenis-jenis struktur wawancara mah eta mah basa pertemuan kasabaraha pertemuan kahiji dina materi wawancara anu kadua mah kamari jenis bener ido zila ieu malaweung nya tah Jila. Yo satu acana najan urang aya dina mangsa sasaladnya tetap Ibu miharep hidup cicing di bumi ulah kamana-mana lamun aya tugas kerjakeun ulah ditumpuk-tumpuknya meskipun emang online tapi justru leuwih babari ngerjakeun tugas online urang bisa iraha wae tapi ulah ditumpuknya kade nitip pelajaran naon wae ulah aya nu ditumpuk tetap semangat sakedap di urang bade tepang ya kita akan segera bertemu. Oke, terus Ibu Widi share screen-nya, punten. Ada Widi kanggo share screen. Kedap. Aya teu?
Atas ayat acan. Acan Acan Acan, Bu. Bu. Acan Bu. Bu. Acan. Oke. Kamari tugas anu kamari atos dikerjakeun teu acan? Atas Bu. Atas Bu. Atos? Atas Aya Bu. teu acan. Kelompok kamari ngalerjakeun teu? Bisi aya di kelompokna anu teu ngiringan ngerjakeun laporan ka ibu kan nilainya pasti bakal beda jeung anu ngerjakeun. Ngerjakeun sadaya kelompokna? Alhamdulillah Ngerjakan sadaya, Ibu, Bu. ngerjain semua. Alhamdulillah Bu. Oh, kompak berartinya. Alhamdulillah. Ibu ieu teu acan aya wae nya ieu na. Kanggo materi dinten ayeuna masih saminya KKM-na nyaeta 75 yanten hidup dipiharep tiasa langkung ti 75 pami kirang nilaina ti 75 berarti hidup kedah ngiring remedial. Teras IPK anu baris kurang di hontal nyaeta nyusun sakedap ini teu acan aya wae nya. Kira sabar mun. Nah, kompetensi dasar anu baris kurang di ternyata merancang, melakukan dan menyusun laporan wawancara dengan memperhatikan kesantunan berbahasa. Nah, IPK-na anu baris kurang dilaksanakeun teh nyaeta merumuskan laporan wawancara dengan teliti dan tanggung jawab serta memperhatikan kesantunan berbahasa. Tah janten dinten ayeuna teh saparantosna hidup ngalakukan wawancara, tah hidup teh dipiharep tiasa ngalaporkeun hasilna nya. Kumaha hasilna, naon wae anu tiasa dicanda ku urang gitu. Ayeuna mah langsung we nya kanu tah geuning aya nya. Tos aya teh acan di hidup. Acan Ibu. Belum ada Bu. Oh teh acan katuwihan deui nya. Acan Bu. Jaringanna panginten. Ngapunten. Siapkeun kanggo kelompok kanggo share screen, kanggo share video ya, share hasilna. Disiapkeun bade kelompok saha heula. Kamari entos kan wawancara nama? Atas Bu. Atas Bu. Atos Ibu. Atos kasaha kamari Kababaturan Bu. wawancarana kasaha? Pedagang Bu. Baturan. Sok aya Bang Baluna teu aya masalah teu nalika urang ngalakukeun wawancara? Alhamdulillah teu aya Bu. Lancar. Saya nggak ikut. Ka mana tang teu milu cenah. Tapi gana. Atau saya teh can ieu Ibu membagikan layar aya teu? Belum Bu. Saya Bu. Teu aya. Teu aya. Yang di mana? Nya. Sok ayeuna mah ieu heula we share ieu heula video heula hasil mangga. Bade kelompok saha heula? Kelompok abdi ya Bu. Halo, bade saha heula? Mangga umum, mangga Ojan sok. Iya Bu. Ojan teh sareng saha wae kelompokna? Bella, Hasna, Arya Ibu. Oh mohon mangga. Yuk, Iya Bu. sok ditinggalikeun ka rencangan. Oh Arya, karena Arya lagi nuju di jalan menurutnya Arya. Terus vaksin Arya? Oh iya. Mikna teu ieu pangintennya. Mohon tenan naon dios. Mohon sok mangga dibagi sok.
Assalamualaikum Bapak. Kurang tinggalinya ieu kelompok firman bade Kelompoknya sekedap. ningalikeun video. Sadayana di SMA dulu di Pasihan, Pancen, Bahasa Sunda di Piwarang. Ngawawancara salah seorang pedagang. Mun tiasa abdi sareng gerencangan bade ngajadikeun Bapak dikeun narasumberna ngenaan dampak usaha saat pandemi Covid-19. Biasa abdi ngawawancara Bapak sedap dikeun ngabasosan ari nyabakeun Pancen Bahasa Sunda di sekolahan. Bahayanya ieu Pak Ujan, anu tadi Arya. Oh, namina hari. Tos sabaraha lami, Pak? Tos sabaraha lami, Pak? Kirang langkung 4 tahun. Oh, 4 tahun. Oh, 4 tahun. Suarana ngagema, dinu sanes kumaha? Anu diical ukur papeda ukur. Oh berarti anu di Ojan di mute mikna panginten. Pasang surut. Eta tadi hasnanya. Kadang rame. Eta Bella Ibu. Menemi calon seperti Oh Bella, salah ibunya tuh. Di masker sih kehalangan geulisna. Kalangan Bapak sama kalangan calon kita. rame, nyesok rame. Oke, cekap Jan, siap. Oh ya, cukup ya, Bu. Satu nuhun. Ya, cekap. Berarti Bu. ya, satu nuhun, Kasep. Berarti kelompokna Pauzan tadi atos ngalakukan wawancara ke tukang dagangnya. Tah, saparantosna urang wawancara, kelompok sanes lagi atosnya. Kamari teh atos dibagi-bagi kan? Mohon. Tah, mangga ayeuna urang rempug gae badantenkeun lapor kanggo ngalaporkeun hasil wawancarana nya saentos ningali video tadi. Cobi aya ti kelompok sanes teh anu bade masihan kamandang atau ngomentaran kumaha tadi wawancarana. Cung, aya nu bade masihan sawangan atau ngomentaran, biasanya aya netizen mah ngomentaran sok gampangnya. Sok para netizen keluarlah, sok keluar, mangga. Anu bade ngomentaran? Komentar apa nih? Naon? Komentaran moal. Nggak tahu Bu, komentar apa. Komentar yang berisik aja Bu. Komentarnya berisik cenah kitu nya bisa wae masalah jaringan atau mungkin Ojan tiasa atau Bella dijawab alasanna kunaon bisa berisik atau memang pas nanyakeun video atau di tayangan videonya jelas gitu jernih suarana apa emang jaringan atau naon gitu. Mangga dijawab. Itu Bu, jadi karena Tapi kumaha Bella di mangga. jalan ya Bu. Hiji-hiji ulah drempung Kan hiji. ngerekam. Ojan heula apa Bella heula? Bella heula Ibu. Mangga Ojan Bella. Sok mangga kumaha Bel. Kan ngerekamnya kan emang lagi di jalan gitu ya Bu. Jadi mungkin keberisikan sama suara motor terus sama banyak anak kecil juga. Oh jadi emang Iya, apa latarnanya emang latarna oge rame gitu ya. Jadi bisa bisa jadi salah sahiji alasan kanggo sorana henteu jelas atau ngaguruh gitu. Ada tambah aya tambihan teh? Oke, hatur nuhun. Aya deui? Tos cekap? Atas Bu. Atau sip. Oke. Eta kanggo kelompok Ojan ya, kanggo kelompok nu sanesna urang langsung puguhkeun bae nya laporan hasil wawancarana bade dina kumaha satu acana Ibu tos aya teh can screen-anana. Acan Layan Acan, tos Bu. aya. Acan. Acan. Di Ibu mah tapi tos aya gini. Cobi wihandainya isi jaringanna ya teh. Tapi tadi di Ibu mah tos katingali.
Oke, sokana badanten heula kira-kira laporan hasil wawancara nate. Iya masih teu acan? Masih, Bu. Acan, Bu. Di metos kabuka dan hanya oke. Oh, tidak bisa cenah. Ku Ibu disebutkan banyak. Kami aya nu barobah tiasa nyarios ka ibunya. Misalkan Bu atos aya geuning gitu nya. Bilih di Ibu telat. Bisa ya, Bu. Atos. Terus, Bu. Eta Atas, naon? Bu. Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah geuningnya tas di mana heula cenah ieu kudu ditanyakeun ieu. Kudu Terus ditanya. ngopi heula, Bu. Oh, meureun heueuh nya ngopi heula tunduh jiga namanya. Heeh, Bu. Iya anu katinggal di hidep naon? Bagian slide anu mana? Nunanya jeung Heru Joko, Bu. Nah, udah. Oh, siap. Biasa. Kompetensi Mohon dasar. tadinya anu tadi KKM tos ku Ibu didugikeun tah ieu kanggo contoh laporan hasil wawancara. Ya, aya dialogna ieu mah ras pami anu ieu. Nah, cik naon bedana kira-kira? Contoh anu kahiji anu ieu sareng contoh anu hiji deui. Naon bedana? Nu kahiji dialog, Bu. Nu kadua narasi. Kalimat. Mohon pinter. Anu kahiji mah dialog, anu kadua mah narasi. Cek aya dua teh mah kalimat. Cenah kalimat atau paragraf? Paragraf, Bu. Paragraf, Bu. Siap. Tah leresnya. Jadi bentuk tina laporan wawancara teh tiasa mangrupa dialog atau tanya jawab, tiasa oge mangrupa narasi atau artikelnya paragraf. Tegasna umpama dina artikel narasi mah hasil wawancara teh dicaritakeun atau dilaporkeun bari sakapeung diselapan ku kalimah langsung atau kutipan langsung ti narasumber. Jadi biasanya emang aya dua wangun, aya dua bentuknya, tiasa ku dialog atau tanya jawab, tiasa oge nganggo artikel atau paragraf sapertos tadi. Ya, eta kanggo ngalaporkeun hasil wawancara. Ka atas teu? Atas, Ibu. Atos. Tah dina nyusun laporan wawancara teh ingetnya aya wangun narasi jeung wangun dialog. Unggal laporana kudu nyoko kana unsur 5W jeung hiji Satu hiji H. hiji H. Aya nu inget? 5W jeung hiji H teh naon wae? Ingat teh? What, where, when. Namanya kumar Kunaon, kumaha, kira Tahun. ya. Tak ayeuna mah jigana tos aya nundutan ya Sepina Naya Bella ayo tingali kana layar Zipka urang breaking heula nya urang nyanyikeun Ibu gaduh hiji kanggo ngemut-ngemut ya untuk mengingat dina unsur wawancara teh aya naon wae. Ya. Unsur wawancara aya sababaraha di antarana 5W jeung hiji H. Wenu kahiji naon, wenu kadua saha, di mana iraha kunaon jeung kumaha. Yuk cobaan. Ibu kamari tos nge-share lirikna. Mudah-mudahan ingat keneh nya. Cobaan. 1, 2, 3. Unsur wawancara.
Lima kira aku nama. Ya. Terus semangat ayeuna. Langkung semangat. Semangat Atas, Ibu. Bu. Pasti, Bu. Semangat. Jigana lamun tos tatap muka manya, lamun tos di kelas rame sigana kumargi ieu mah maya suara nage paudag-udag Ido geus nepi ka nu we nu sabaraha, Naya karek nepi we nu kahiji, Bella geus nepi we nu kadua, Sepina karek unsurna gitu. Jadi mudah-mudahan engke mah langkung semangat. Yuk dilajeng saya. Jadi engke mangga dirempekeun deui sareng kelompokna nyusun laporan wawancarana naha bade wangun dialog atau wangun narasi. Lajengna tos ngageser teh acan ieu teh. Leuwih teuing. Kela hampura gancang teuing saking semangatna Ibu. Kapencet. Tah, dina laporan hasil wawancara, wangun narasi mah umumna make basa loma jeung basa hormat. Basa loma dipakena pikeun narasi, ari basa hormat dipakena dina unggal cutatan kalimah langsung ti narasumber. Jadi biasana lamun dina narasi mah urang teh ngadongengkeun hasil wawancara teh make basa loma, tapi dina ngutip kalimah langsung dialog sareng narasumber biasana eta nganggo bahasa atau ragam bahasa anu hormat sopan sakumaha anu tos didugikeun ku hidep ka narasumber. Kartos Ibu. Hartos, Bu. hartos. Ibu. Ieu nama mangga unggal kelompok dihaturanan kanggo nangtukeun naha bade laporan hasil wawancarana naha bade dialog atau bade narasi. Atos ditangtoskeun teu acan? Terus tangtoskeun teu acan? Sok mangga. Terus, Bu. Kelompok Ojan bade wangun naon? Kumaha Ibu? Kelompokna Pauzan bade nganggo bentuk naon nganggo laporan hasil wawancarana? Bentukna PPT Ibu. Dialog atau narasi? Narasi Bu. Narasi. Iya Ibu. Kami kelompokna Jila? Dialog, Bu. Bu. Dialog, Bu. Dialog. Kelompokna Ido? Dialog, Bu. Dialog oge. Aya opat kelompok, urang tanya opat apa tilu? Tilu Ibu. Tilu, Bu. Oh iya tilu. Berarti atas sadayanya, atas ditangtoskeun yeuna naon? Bentuk laporanna naon tos tangtoskeun sok ayeuna mah masih kena aya waktos kanggo ngalaporkeun hasil wawancara ke pami aya nu atas rengse mangga tiasa di tiasa raise hand ya, tiasa ngacung Bu Abi atos mangga di share ke rencangan hasilna kumaha. Kartos? Kumaha Dava? Udah mulai share screen, Bu. Atos rengse? Ya, coba dulu, Bu. Oh mangga atuh dicoba cenah sok. Ieu kelompokna dapanya. Kelompok dapa. Bismillah heula. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Eng kabuka henteu laporanana. Ya henteu mana? Kelompok anu sanesna siap-siapnya. Nya, Bu. Bentar, Bu. Kali. Sok, bari ngantosan atuh anu tos siap mangga. Bisi bade kelompok saha heula? Baik. Ih, udah pencet ini. Mangga.
Bade ngantosan dapa mangga. Kumaha ya persiapan PTMT teh atau siap teh Acan? Insya Allah siap Ibu. Siap, Ibu. Seragamna kumaha? Aya nu kurang gede henteu. Nah ya cukup keneh Bu, seragamna. coba kelompok saya dulu ya, Bu. Cukup atuh Ibu. Mangga ide heula sok. Dapat sambil dibukanya kayak disiapkeun sok. Sidka cukup seragam? Cukup, Bu. Si kan ai non di rumah saja maka di bumi wahina rebahan wae kerjaan teh makan tidur deui makan deui tidur deui ya. Oh tuh saya jahit sendiri Bu celananya itu Arya saking efek banyak efek tina koronce nggak ada yang muat lo karunya teuing tenang naon berarti khususon kanggo Arya banyak. Disiapkan kade seragam hari Senin naon salah sana bisi 2 tahun teu tatap muka poho make seragam naon ke luhurna bodas handapna masih biru. Inget SMP keneh padahal geus SMA kade nya bisi ieu mah kudu connect. Ieu mana Ido aya henteu cenah rek kirimkeun nge-share. Dari buku nggak bisa ya, Bu? Ibu gantiin. Kumaha Jil? Jaringan meureun ya. Masih share screen dulu. Oh gitu. Oh coba nu Ibu di stop heula nya maaf nuhun sok. Kela sakedap. Oke nuhun tos diwartosan bisinya. Bisi jadi menghambat. Heeh. Sok tado tos di pareuman. Nu sanesna bisi aya nu Ido ente pake background kan ya Do, bisi berat backgroundna di heula di naon? Oh, nggak make. Ieu teh sakelompok jeung saha? Karencangana aya nu bade ngabantosan kanggo share screen. Coba Sarah bisa nggak Sarah? Ibu punya dapur Nah itu bisa Ibu. Oh sok dapah heula tuh tah nu anu geus asup ti heula. Wih, aya saha ieu? Aduh. Ngelek banget. Ya, bermasalah. Ya, keun. Berdoa heula madakna dapat bismillahirrahmanirrahim. Eng gitu aya henteu. Entos aya gambar nama, kaluhurkeun. Itu artis 2 bisi keraeun dipajang terus. Aduh. Yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang Ibu Bapak babaturan abdi sadayana dina dinten ieu abdi bade ngapresentasikan tugas kelompok wawancara abdi. Anggotana terdiri dari Dava Alif Abdillah, apa ya? Deswita Maharani, apa sih nggak kenal gue. Deswita Nayarani. Kudu kenalan heula eta, ya Allah, tak kenal maka tak. Tak apa tahu. Harus benar. Taruh. Dari Dayarani, berotot. Terus Citka Ramadina, Ramadhani. Oh iya. Ganti ngarang kayak kudu bikin tumpeng dah Pak. Ya, Citka Ramadhani dan Zila Aprilia Suherman. Ya, Bu. Ya, terus siapa? Terus ieu naon laporanna? Bentukna Laporannya berbentuk dialog terus dialog. Disebutkan we aya naon wae ieu sekilas sungkul.
dialog wawancaranya ada aya bubuka, Esi, Jeung Pak jeung panutup. hasilna kumaha tina wawancara teh? Coba nu ngajawab anu sejen ulah da apa wae. Kan ieu kelompok, berarti kudu aya nu ngajawab. Ulah da apa hungkul, kudu bareng-bareng. Jila? Oh, sok Jidka cenah sok ngacung. Oke, mangga Jidka. Numutkeun aya kabersihan teh penting pisan sabab ngaruh pisan kana kesehatan orang sarerea. Contoh ngajaga kabersihan nyaeta rajin piket dina waktosna, micen runtah kana tempatna, jeung ngalakukan kegiatan bersih-bersih di saban dintenna. Anu ngajaga kebersihan lain ngan ukur panjaga kebersihan mungkul, tapi orang sarerea salaku murid katur oge kudu ngajaga kana kebersihan sakola. Alhamdulillah. Aya nu dihasilkeun tina wawancara, aya hasilna? Aya mangpaatna teh? Manfaatnya. Aya henteu mangpaatna? Anu karasa we ieu mah yang terasa aya henteu mangpaatna, kira-kira sanggeus ngalakukeun wawancara teh aya mangpaatna Bu kieu kitu kumaha, aya henteu? Aya Teh surah seuri bae Jila jawab. Aya Bu. Aya. Atau aya mah. Ya, aya deui berarti kelompok nadapa wangun atau bentuk laporan hasilna nyaeta bentuk dialog. Oke, hatur nuhun Kasep, hatur nuhun sadayana, good job pokoknya. Semangat. Nu sanesta mangga. Nu sanesna? Mangga Ido duluan. Sok Ido cenah dipayun. Dipencet, Bu. Heueuh, yang dipencetan meureun eta mah. Atuh teu bisa dipencet kumaha cenah. Sok Do cenah pencetan ku Arya. Bismillah dulu, Do. Kudu pakai bismillah sagala ge. Emosi Do tadi Do. Tuh kali ulah juga dapat cenah bisi emosi. Teu tiasa atuh nu sanesna atuh heula sok. Bari ngantosan. Saya dulu nggak apa-apa, Bu. Oh, mangga, Kasep mangga sok. Mungkin nu Ido berarti di PR-keun nya. Tah, kunaon pangna teu bisa di share screen. Nah, jaringanana. Iya, Bu. Buah geus mayar encan, Do. Wifi-na can dibayar meureun. Udah satu, Bu. Sok, mangga. Laporan wawancara bahasa Sunda. Tuh aya nyelip he kelompoknya. is weird cenah. Pakai bahasa Inggris. Nama kelompok yang pertama Firman Fauzan, Arya Nugraha, Hasna Rafifa. Kunaon salah? Iya bener, Bu. Lanjut ya, Bu. Terus, mohon sok lajengkeun. Jeung Bella Aulia Rahman. Iya latar belakangna berisi hutan. Terus Kemudian iya aya waktu dan tempat wawancarana. Oke, bagus sae. Pada hari Senin tanggal 6 September. Oh, mohon mangga. Hasil wawancaranya nama pedagangnya itu Bapak Nah, jadi Bapak Agus, tadi masa Bapak Haris, apa salah? Yuk, lanjut. Kesurian bae ah. Terus? Yuk sambil digeser. Kesurian bae Ojan. Bahagia, yang bener atuh Jan cenah tuh. Iya ada kesalahan teknis, Bu. Oh, kunaon cenah. Iya, Bu. Kunaon lah. Iya, Ibu. Terakhir ini ada yang apa namanya susunannya yang wawancara Hasna, Arya dan kawan-kawan. Oke, aya hasilna nganggo naon? Iya, Bu.
Nge-lag Bu, oh ya teu naon lah jaringan. Hasilna berarti bentuk naon? Bentuk apa narasi, Bu? Oh siap atuh. Oke, hatur nuhun. Berarti Sami-sami, kantun Bu. sip hatur nuhun ya. Tadi parantos kurang ditingali laporan ti rencangan sadaya aya nu wanguna dialog, aya anu wanguna narasi. Nah, tadi anu Ido anu can katampilkeun cenah teuing hoaks, teuing bener. Cenah mah laporan hasilna teh dialognya Do. Bener Do? Iya Bu, benar. Oh iya, sip atuh. Kumaha ayeuna saantos hidup ngalakukeun wawancara, aya pangalaman atau kesan jeung pesen henteu nalika tos wawancara teh anu dirasa anu karasa ku hidup teh naon gitu. Sok anu bade ngawaler saha heula? Ojan deui wae anu sanesna ka mana? Ido. Saheula ya, Ido heula atuh. Tadi teh bisa share screen jawab. Jadi gampang ngomong di publik, Bu. Jadi berani gitu, Bu. Gampang ngomong di publik, ngomong naon di publik teh? Ya tadi kayak apa tuh videonya si Firman gitu. Jadi kayak berani gitu, Bu. Biasa kan kayak agak malu gitu, Bu. Terpaksa itu, Dok. Oh, tuh. Kenapa maka paksa deh. Ingat, sesuatu yang terpaksa atau dipaksakan hasilnya tidak akan baik, Kade. Kudu diganti niatna, ulah kapaksa. Tadi cek Ido cenah bisa punya keberanian ya, henteu malu, komode malu-maluin ya, ulah. Oke, hatur nuhun. Aya deui. Percaya diri Bu, oke mantap. Ini kusabab Arya teh tiasa nganggo mic-nya, jadi nganggo chat teu naon. Siap, hatur nuhun Kasep. Jadi kenal sama abangnya, Bu. Waduh, jadi banyak ya. Jangan-jangan ke lamun tos pertemuan tatap muka, jajan kasih emang naon eta tukang dagang naon? Papeda, Ibu. Oh, tuh, jadi bisa kayaknya menang bonus. Bukan Agus. Menang bonus, Bel. Namanya Mang Haris, bukan Agus. Oh, Mang Haris, lain Mang Agus, nggak salah. Jika nama Mang Agus mah meureun tukang batagor, ya tukang papedana Mang Haris gitu, tatuker jika na Ojan kan dilereskeun ya Kasep, engke bisi ditayangkeun di berita di YouTube, nah cenah ngaran Mang ganti, ge urang kudu nyieun tumpangnya, kade nuliskeun data narasumber teh kedah sing leres nya, ulah salah bisi engke aya anu nungtut. Oke, aya deui teh taya. Alhamdulillahnya kumargi waktosna teu karaos, tos nyerelek sate acan urang ditutup, urang ieu heula disimpulkeun heula, urang teh diajar naon wae dinten ayeuna teh, tos diajar naon wae. Wawancara, Bu. Praktek Wawancara. Ya, mempraktekkan wawancaranya gitu. Praktekkeun wawancara, hasilna kumaha? Ya, bagus gak bagus. Oh, bagus gak bagus, yang penting geus diasanakeun gitu, Pak. Bu, mohon maaf ya, Bu. Kumaha? Ada sedikit kelalaian, maaf ya, Bu. Iya, Bu. Oh, siap. Nggak bisa ingin, Bu. Kurang teliti, Bu. Oh, siap. Berarti tiasa kurang dicandaknya hikmahna, urang berarti kudu leuwih teliti deui dina ngalakukeun sagala hal, henteu ngan saukur nalika nuliskeun hasil wawancara di dieu nya da pelajaran bahasa Sunda, da pelajaran anu sanes ge kudu lebih teliti deui nya. Terus tadi naon kendalana anu dirasakeun ku Ido cenah teu bisa mencet. Iya, Bu, nggak bisa share. Heeh, tah eta kunaon kudu dipilari masalahna naon nya Do nya. Engke saparantosna beres meeting Ibu, teangan naon panyebabna. Meureun tanyakeun ka Mama geus mayar encan bisi ieu mah nya, mun acan pangmayarkeun kitu. Oh, iya, Bu. Oke. Aya deui anu bade ditaroskeun teh. Sesuai wae. Arya tosnya tadi kasindekana, tos dicindekan ya urang teh diajar naan kumaha ngadamel laporan hasil wawancara kitu aya bentuk naon wae tadi teh? Narasi dan dialog, Ibu. Aya dua bentuk, tiasa nganggo wangun narasi, tiasa nganggo wangun dialog. Kumatung urang rek nepikeunna rek nu mana nya, bisana anu mana.
Tah, santos orang resep teh aya diajar bahasa Sunda. Milih gambar nu kahiji, kadua, katilu. Yang kiri apa, Bu? Mantul. Mantap betul gitu. Iya, Ibu saya screen terus saya teh acan. Ayo, Bu. Lamun Ibu orang milih gambar anu kahiji, kadua apa katilu? Kedua, Ibu. Oh, kadua. Siapa, Alhamdulillah Bu? berarti pasnya ridhonya diajar jeung ibunya. Mudah-mudahan ilmuna barokah. Amin ya rabbal alamin. Siapkan kuisisna. Atau disiapkan kuisisna. Urang evaluasi heula saparantosna urang diajar teh cik nerap henteu. Oke. Nah, aya muter dihidep teu? Muter, Bu. Muter hungkul. Jaringanna ieu hampura. Komedi puter. Sekedar. Emutnya minggu payun urang tos penilaian tengah semester. Jadi disiapkan anu kamari urang teh tos diajar naon? Kawihnya anu kahiji teh materi kahiji teh, anu kadua wawancara disiapkan engke materina kanggo PTS nyanakna tidinya 2 materi eta ulah hilap. Mun. Oke, kanggo UTS-na biasanya Ibu ieuna nganggo Google Form, eta engke di-share. Mudah-mudahan mah sa tepat waktu sadayana tiasa ngumpulkeun. Tah, iya mangga. Lima salapan 2 salapan 7 tilu atas. Sakedap, Bu. Atas, Ibu. Mohon mangga. Atas. Lima salapan 2 salapan 7 tilu. Gus, Bu. Oh, nah cing. Nah geuning ka mana? Aleungit. Sabarnya sakedap deui. Pokona siap-siap soalna ngan 2 atau 4 Ibu hila pokoknya mah genap dah. Gampang, lamun hieun mah pasti bisa. Santos pelajaran Ibu pelajaran terakhirnya, berarti santos pelajaran Ibu tiasa istirahatnya. Ya, Bu. Untuk aya jadwal. Tinggal malam Jumatan. Sok. Ke saya. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, mana can aya nu jawab? Wih, dapat kahiji deui wae. Disusul ku Zitka. Yo, Despita, Naya. Nah, iya Ido, acan ngajak Ido. Jaringan, Bu. Bentar, Bu. Oh, geus buku eta barang mah ayar meureun mah. Tosnya laktosna can be buka tingali. Jaringanna berarti Ido acan ieu can stabil.
rengse katingalnya ya tadi anu kahiji nyaeta Neng Zila. Alhamdulillah. Wilujeng Neng Zila. Nah, mudah-mudahan anu sanesna tiasa langkung sumanget deui nya dina dina kela sakedap. Oke, wilujeng ka Neng Zila anu parantos janten pinunjul ka hiji nya dina materi ayeuna. Kamari mah dapatnya ayeuna Zila kasusul. Oke, sadayana semangat mudah-mudahan minggu payun urang tiasa patokan deui kalayan sehat nya. Sok sateuacan urang kaluar ti ruangan dengan doa heula yuk. Mangga dipimpin ku KM. Iya, Bu. Sateuacan urang ninggalkeun rohangan, urang ngadua sasarengan, ngadua di kawitan. Rengse, haturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana tetap jaga kesehatan, sumanget diajarna, kadeknya anu teu acan tugas direngsekeun. Oke, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam Ningali kana kamera heula kuyu bade didokumentasikeun. Siapnya. Hiji Ido kemana leungit tuh aya? 1, 2, 3. Krek. Oke, disada. Oke, hatur nuhun kasadayana mangga wilujeng istirahat ya. Hatur nuhun pisan pokona mah. Lope-lope hatur nuhun. Sami-sami, Bu. Sami-sami, Bu. Mangga tiasa keluar mangga. Hatur nuhun Ibu. Sami-sami geus kasep. Nuhun, Bu. Udah nih, Dev. Assalamualaikum. Dev, Nuhun sok.